dinten Senin sareng Kemis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tantuna midangkeun lagu-lagu Sunda. Cinta lain saukur carita. Penyiarna personil band Sundaland sia. Hayu orang Sunda manco di PIS 102,4 FM. 102,4 FM. Radio PIS Ciamis. Radio PIS Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Ayo manyaan ya mah. Itu bohongan. Tayo manyaan dia mah. Jaga tinggal menurutan. Iya kamera posisi ku Mbah. Oh, Iya nanti jalan Tiasa jalan berapa ya? TikTok nih. Duh, mau jadi perbaharui son nanti. perbaharui. Udah, tadi mah biasa kan. kan wewios lah. Kan. Tah, jadi ngadana hamdah Robi alamin. Aya teh. Piraku. Firaun atuh. Firaun beger. Hafena biasa ieu teh ieu namanya teh. Selomita. HP-na handphone ya. Wilujeng we sadayana ya gelarannya Sundaland. Laras. Lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Sundaland teras informasi nu dipidangkeun ku bahasa Sunda. Setiap dinten Senin sareng Kemis jam abis maghrib lah dugi ke 7:30 malamnya. Laras. Ayeuna teh tos kaping ka-13 di Sasi 1 Agustus 2026. Karaos. Besok teh 14 Agustus hari Pramuka. Dari Pramuka. Teras oge ya dinten di sasi-sasi ayeuna pasti engke minggu anu jalan santai ya. Terus aya oge mun malam mingguna dina pagelaran seni gitu ya. Laras. Pasti nuju rame lah. Ditambah oge painten ronda-ronda ge mulai di ini ya di Digiatin deui nya Bang ya. Laras. Mudah-mudahan aman segala rupiah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Lancar Alamin. menuju gaduh acara di 17-an. Laras. Wapidin tos ngarojong Cik angkat tengah itu. Kira dekat tengah itu tuh kamera. Pak Abi. Sinjet pisan. Abi mah tos ngarojok umbul-umbul tadi, Bah. Waduh. Ya ini kan Tuh, kasep paling alidanya. pasti non. Kaset Oh, cuca. saya akhir gitu. Ada 2 hiji, 2 bagi hiji. Kita mah berdua ya. Jika ya hai. Itu tetep bah. Jadi di bulan Agustus spesial ngobrol ke Agustusan we ieu mah. Iya, laras. Dan di bulan Agustus ya. Ya jadi ku euforia na kemerdekaan cenah. Iya. Itu baheula aya Kang geus dipasang bendera di imah Atos aya hiji 2 3 4 8 buat Oh, pisan. Kaciri wadong. Bendera nu aralit yan, Bah. Itu bendera nu Ageun. kan wajib. Bageun nama hiji. Kan dijajarkeun seueur di Caket Bumi teh. Jadi itu mah. Nah, jadi 17 Agustus 1945 teh nya Laras. merupakan poe nu bersejarah gitu jeung seluruh rakyat Indonesia nya. Di poe eta hasil tina seluruh ide, gagasan jeung kebulatan tekad para tokoh pejuang baheula ngajadikeun Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasikan ya. Ulah seri tah. Ngobrol eta sok cepet. Talek dong sudah memproklamasikan. Cik ieu potong diramu ya. Oh iya, favorit. Siap, Kang. Nah, jadi setiap tahun deh rakyat Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nya. Putri hari ulang tahun RI. Lain Uut. Putri mah nggak tahu nah. Ulang tahun oge urang teh diingetkeun karena carita-carita kepahlawanan jeung perjuangan yang dina ngarebut kemerdekaan. Dan nyata kumaha cenah peran kota
jeung tempat-tempat di jerona dina jero kemerdekaan Indonesia ieu. Dina artikel ieu artikel teh UGM ya, Bah. Wah, mantap atuh. Jadi artikel ieu teh erek ngenang kembali lah. Bahasa tahun 45 1845 teh jeung nempok oge kota jeung tempat-tempat di jerona nya nu jadi saksi bisu perjuangan para pahlawan. Terus di akhir artikel ieu bisa nempok, tapi akang mau bisa nempok orang unggul kondisi tempat Dah unggul. Maksudnya indigo gitu. nya Indihome. Ayeuna pasti geus moal asing deui nya ku ngaran tempat Rengas Dengklok nya. Wah. Bersejarah. Di mana cik Wapidin teh? Sumedang. Naon? Rengas Dengklok Mas Enes. Pedos. Ai. Kucing cong dibaca. Sakola teh baheula Wapidin. Abi SD kelas 2 teh terang. Asli na. Saya Sumedang mah Rengas Leklok. Rengas betul ya teh. Rengas Dengklok teh berada di wetaneun atau jaraknya sekitar 75 kilo di pusat kota Jakarta. Oh, iya Pak. Bisa Jakarta. ya. Jadi kota Pokoknya daerah Leutik, kulon itu dah. kota Leutik anu dilalui ku Sungai Citarum. Purwakarta. Cicing. Cicing. Ieu baheulana ngarupakeun bagian ti wilayah karesidenan Purwakarta. Tah, cek abdi oke. Tadi malah lain Kalau Kang Dedi. Kelahiran Kang Dedi Purwakarta tuh. Kang Dedi Mejuan. Kang Dedi Mulyadi. Jangan mungkin Kang Dedi. Ayeuna teh jadi salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Terus Rengas Dengklok teh. Rengas nya. Dengklok teh. Dilihat tina morfologi kotana, Ya. kieu karakter organik dibogaan ku kota ieu nya layakna kota-kota di Indonesia pada umumna. Ngan lamun ditempo leuwih cermat ya aing mepeg gitu. Sarua wing ngeunang. Aya struktur jaringan jalan anu mere karakter nu kuat pada morfologi cenah kota ieu. Morfologi teh naon sih? Ting lah dengekeun Morfologi we. nyata jalan Di setengah googling, lingkaran anu ngabentang ti selatan ti kidul Kidul, ka wetan Wetan, kaler kaler, kulon. ka kulon. Oh, iya. eta morfologi teh mun nya. Terus Sungai Citarum oge berkontribusi karena perkembangan kota nu ieu teh nya Rengas Dengklok teh cenderung ngikuti pola daerah aliran sungai gitu. Bah cenah bisi aya. Oke, saya heula nya. Iya, saya Wah, nama. banyak ya, Pak. ya. Alhamdulillah. Tilu RT meureunna. Siap lah. Jalan santai. Penting mah mereka. Hidup merdeka. Kan macana lila. Siap. Aya Mikwina 16. Wilujeng wengi. Terus Pidin Sundaland. Wilujeng wengi Kang Bedin. Sudah Bang. Hitaro 86, aya Rifki, Hitaro aya Sal. Wilujeng. Aya Andri Tasik. Wilujeng. Oke, aya Imam. Wilujeng. Terus mana ya teh? Aya Nurul Andri, Wilujeng ngomongin ada Nurul. Suhendar, Ada suara. aya Tak Gendong, Tak gendong, tak kue. aya Galeri Alsop, Wilujeng ada ngomongin. Tubagus Adinata, ada Wilujeng Aska Alman Dibala, terus aya Susi, aya Asaka, ada Rian RTH, Hai. aya Muzantarwip, ada Suza 25, aya Dwi Febrianti, DF. Sofians, SF. aya DF. Sendra Kava, KF. saya Aris Ciamis 797, AECR. ya Pak Undang oge aya P tambah P Pak Undang. WU. guru fisika ke SMA, Pak Undang TV. ya Gali, ya Ovi Wilujeng Kwe, wengi Kang Gali. ya Bunda underscore Elsa, ada Halo Bunda Eka, Elsa. ya Nendi, aya Yaya, Nendi jadul. aya Ovi Sofian, Ovi. aya Aboy, terus Aboy. aya apa nih Tanah Kaca, Tah nak kaca. Tanah Kaca Amis, Karena kaca Ciamis. aya GG,
Cuman teh tah kaca ngajendol. Aya Iwan bae. Terus sareng saur Sandra Kafa mah assalamualaikum sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes, Akang. Rumah damang sehat. Ayo Wapi Widin mah waalaikumsalam mampret cenah. Kampret. Boga salah cek aing ge. Main mabur wae. Balik dong. Saur Pak Haji Iman Wapidin eta literasi Kang Gin teh informasina ti Universitas Gambar Maung. Oh, Laras. semua Oke. laras. Wilujeng wangi Pak Imam, wilujeng damang sehat. Terus saya hahaha. Hai. Udah segitu aja. Wilujeng wangi kasadayana nuju maranco di radio FM Fis Radio Channel sarang Tengenahan siapa ngomong sing nyambung. TikTok nasional. Balikan deui. Wilujeng ngomongin kasadayana nuju maranco di Fis. radio Nafis FM 102,4 FM Ciamis sareng TikTok na Sundalen. Sing daramang sarehat sadayana. Amin. Merdeka. Merdeka! Merdeka! Geus cicing ya. Siap. Balik deui karena drama penculikan Soekarno Hatta nya. Oh, kan diculik katanya. Nya panikarengas dengklok. Kan karengas dengklok teh teh pangasinganna di dinya. Oh, ai sugante di TNTT. Diculik make hiji mobil. Soekarni Aidit jeung Hairul Saleh tina perkumpulan Menteng teu hiji ngangkut Soekarno Hatta ka kota Rengas Dengklok. Terus. Nah di Rengas Dengklok Soekarno nu awalna dibawa ke asrama tentara Sukarela Pembela Tanah Air peta Oh, peta teh. kan jangan hindari penumpukan massa nu bisa munculkan kecurigaan ti tentara Jepang. Akhirnya Soekarno Hatta dibawa ke imah seorang petani Tiongkok. Jadi ke imah orang petani Tiongkok bernama Kopidin. Jiao Qixiong. Ciao, Kak. Jiao Qixiong. Ciao Kisong. Singkat Sise, Ciao Kisong. Ciao Kisong, sise. Imah ieu ayana di Dusun Bojong. Nah, dipilih karena lokasina nu deukeut jeung aliran sukan ya, aliran sungai. Sungai Balungan ya. Boga ruas boga ruang anu luas. Terus oge deket jeung markas peta tadi. Jadi rumah bergaya khas Indonesia ieu ngajadikeun saksi penyusunan draft teks proklamasi ku Soekarno. Oh, eta teh cikal bakal. Urang menempo rumah Cisiau-siau. Sosial. Terus Ahmad Subarjo AS AS. nyusul Soekarno Hatta SH. Karengas Dengklok. Kayak Kaheula ciri. Jang merekeun jaminan jeung ngayakinkeun golongan muda bahwa kemerdekaan teh erek segera diproklamasikan. diproklamasikan laras. Nepikeun si pemuda peta memperbolehkan Ahmad Subarjo ya, jik menang lah jeung ngajemput Soekarno Hatta balik di ke Jakarta gitu. Nah sabalik nanti Rengas Dengklok Soekarno Hatta terus ka imah seorang Jepang. Nah kesana Tadashi Maeda. Tadashi Maeda. TDR. Anu terusnya digunakan jadikan tempat yang ngelanjutkan perumusan naskah proklamasi eta. Sapoe saacan kemerdekaan teh Kang. Tapi 16 batnya. Nya 16 Agustus Tahun 45. Isukna arek urang merdeka. Tah imah eta ayana di Jalan Meiji Dori nomor hiji. Oh, Jalan Namun Meiji. ayana mah Jalan Imam Bonjol nomor hiji Jakarta Pusat. Eta Bahasa teh Jepangna Meijori. Imah ieu dipilih kulantaran Laksamada Tadashi Maeda merupakan panglima penghubung angkatan laut di wilayah darat. Itu jadi rumah ieu teh boga kekebalan diplomatik lah gitu. Jadi sanggeus naskah disepakati Sayuti Malik terusnya sina diketik lah ku Sayuti Malik si naskah eta teh ya. itu taisukna pada jam 10 pagi 17 Agustus 1945 naskah proklamasi nuges beres disusun dibacakeun ku Soekarno dina upacara nu sederhana di halaman
imah nah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 genep Jakarta nya. Pemilihan lokasi pemancan tek eta dipilih di halaman Imah Soekarno karena pihak Jepang geus apal bahwa proklamasi Iya. ek dibacakan di lapangan Ikada. Oh, Ikadanya. Lamun tetap didinya dikhawatirkan kena si koplok Jepang teh ngeureunkeun eta gitu. Makanya di Bumina Soekarno Ya, di Pegangsaan. Tatina carita nu bieu nya aya hiji refleksi muncul nya eta ku alusna strategisnya peran hiji tempat jeung ruang bagi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi tepadu Kang milih tempat Iya, misalkan itu katinggalian ke Jepang gitu, petakun gitu. Ti kabeh tempat nu aya imah merupakan lokasi strategis nu dipilih jang para pejuang mempersiapkan si kemerdekaan ieu. Jepang teh apa deh didinya sih karena nyangnya dibacakeun. Para pejuangan teu milih tempat nu sejen seperti lapangan terbuka, buruan tinggi lah, ataupun kantor radio lah gitu. Nah, imah merupakan tempat nu ribet lah. Jeung jauh di ramean kegiatan warga gitu. Wah disangka ku Jepang oge bakal nyangnya. Jadi para pejuang bisa ngumpul jeung nyiapkeun kemerdekaan tanpa harus terlalu khawatir dicurigai ku si Jepang. Jepang eta teh ya. Tuh. Terus Ngobrol tentang imahnya. Lokasi Imah Soekarno teh jadi saksi dukumanangkeuna proklamasi eta. Geus lila dirobohkeun eta teh atas perintah Soekarno oge nu alasana masih dipertanyakeun nepikeun ka ayeuna kunaon sih eta kudu diruntuhkeun gitu. oh rumah eta teh anu Jalan Pegangsaan teh. Dititahna ku Soekarno oge. Misalkan ada bukti menanya. Atas perintah Soekarno oge dina taneuh urut imahna teh dibangun hiji tugu petir. Itu kawasan pekarangan nu ieu jadi area terbuka. Jeung patung Soekarno Hatta jeung taman dinamakeun ayeuna Taman Proklamator gitu. Oh, didinya teh nama Bumina Soekarno teh. Nya tuh di halaman kan make macakeun eta. Oh, iya. Kali jadi salah satu bentuk regenerasi kota nu nyangkut sejarah bangsa Indonesia. Oke. Ayo bah. Udah jeung we kangge Hani on Soap. Milu jeung wangi teh Hani. Hani on Soap. Wah, ya ada Sundalen nonton. Kang Aduy. Kemana Kang Aduy? Jangan tahlilan sih. Oh, tahlilan. Win jangan tuh. Aya keranjang Bang naon gitu. Ada Lin Marlina. Aya Mr. Jendol 27. Wih, Jendol. Babe Cepot. BH. Ada BH sama. Ada Fisya, ya Cimong Paparol. CF. Terus aya Lusmas. Aya Kika Rijal. KR. Aya B-Days. BS. Aya Senja Jingga. Aya It's Tiarnas. BSTF. Terus saya Dewi Fortuna. Wey, DF. Aya Mulberry X Bearberry Family Farm. RFKX. Aya Acung H. Kang Acung. Aya seputar Ebeg. Ebeg Aya Wilujeng Wangi. NNR 22. Wilujeng Wangi. Aya Benny _ Bule. Ada Doremi. Aya Amuya 19. Amuya 19. Aya Nos Corner. Aya Lims MSB. Wah Salim ya. Salim. Wilujeng Wangi Kang Salim. Aya Mijal. Aya Kunci Roda. Wilujeng Wangi Kunci Roda. Sok. Aya Serhati Situmorang. SHM. Aya Jimo Aditya. Aya Adi Sundalen. Lanjutkan cina cek Andi Sundalen. OCD kakak. Aya Dwiki. Aya Ciamis. Nah ini itu 97. 97. Udah gitulah. Wilujeng Wangi kasadayana. Segala Oke. mangsa rehat. Nah, lanjutinnya. Kela ang poho acan. Naon? Merdeka. Kaneng. Katorekan. Ati sudut pandang seorang perencana namanya. Jadi ku diurugkeuna imah eta teh. Jadi liatina nilai sejarahna sangat
sangat disayangkan cenah. Terus. Karena nurunkan nilai-nilai sejarah tempat suatu kota. Generasi-generasi saat iya jeung selanjutnya ngan ukur bisa nempo imah nu jadi tempat didengungkana proklamasi maksudnya mah gitu. Kan ayeuna bisa ningali teh kan ukurna foto we foto. Nanya. Imahna mah foto imahna baheula mah aya kan foto. Oh, kan berbentuk ayeuna menjadi tugu namanya. Yang dilihat di nilai-nilai sosial jeung lingkungan. Terus. Regenerasi eta geus nyumbang persentase ruang terbuka hijau jeung non hijau di kota Jakarta. Tempat interaksi warga kota jeung nambah landmark kota Jakarta. Alright. Itu. Terus saya itu Nyimas. Assalamualaikum Kang, lanjut cenah. Lu jangan ngomongi tehnya Mas. Lanjut. Lanjut. Aya Olah. Oce. Aris Ciamis 97. Aris Kang Aris lu jangan ngomongi. Ece kepret tap layar heula. Kang Ece. Wilu jangan tep. Tep panas ah. Lu jeung wangi oge Kang ge dan di lakbok tes Kang Denis. Wih, lu jeung wangi Kang Denis. Pasti di Just Kang Teh. Desan keur ngagoreng tah. Tuh buru-buru dipoto Kang. Genon kali. Genon jangan nana. Goreng ulen gini cenah. Ih, atuh sarang ieu sama raos mah. Ulen yang sambal. Bingung nah, Bang. Apa pisan. Oh sarang ieu Kang Atang ka mananya teh aya kan ieu Terus sibuk. sibuknya. Bade ieu cenah jadi paskibra. Pas kibra-kibrana sare dihudangkeun. Ningali dina status nama keur ngahias wae ieu 17-an. Aya Uwe Solehudin Ulu jeung wangi. DS Solehudin Wilu jeung wangi. Iya. Aya aduh itu aduh stay terus. Aduh ibu yatak Wilu jeung wangi. Yang ningali cenah Wapidin tina layar. Ih, ganteng atuh tingali. Nganteng cenah. Si main tang alam. Tah aya Mang Entang. Ayo Wilu jeung wangi Mang Tang. Damang sehat. Disebut langsung muncul. Aya da mantang mah pasti aya kan keur sibuk jadi sibuk. Anu bade meser takoyaki, mangga kantun ka stadion. Aya tenang, Mang Tang. cenah. Raos pisan takoyaki na Mang Tang. mantang kumaha rame euna aya ieu King Eje nya PSGC mantang we mah geus. Mantap Bang Eje. Geus Tadi aya alian doang. geus sasalaman can mantang. Jeung King Eje na mantang. Tadi malam di Paroto. Eje Jomba. Di mana kan di Tadi deket anu kurut Mang Tang nih kan. Aya baso. Emang keur aya di dinya? Di dinya keur makan tadi mah. Hanya ditamkar kita alurun heula aya dipoto. Beh mana do? Eta SD Janggala. Heeh. Aya gigireun nangan aya rumah makan ayam bakar. Heeh, tilas Intinya, basantang ya. Nah, terus masa tentang ohon Si Eje keur dakar Si Ece didinya dahar anak ayam cenah gitu. beak 18 wani awak jenggung jebrong gitu. Anak nabung kok indung nama acan. Cek Mangtang digorowokan jadi we kudu muka TikTok. Nya mantap. Damang Mang Tang sehat. Sukses selalu. Eta mantang rumah meni beburicakan gitu nih alina status ku lampu. Wah, usum na ini Agustusan nyem. Panggil lampu Dalam rangka LED-nya. LED. 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 Oh, LED. Ayeuna teh keur rame ya di Unggal Lembur teh rupa-rupa kegiatan terutama nya nu di Harias gitu geus terus engke mah pokoknya 3 minggu kedua minggu katilu jeung minggu kaopat di Agustus pasti diparake jalan santai. Oh iya, jalan santai pasti. Sama bulan-bulan nantinya. Tuh cek Mang Entang aya tiap hari latihan cenah. Jadi pelatih teh ku Eka Ramdhani teu cios ku Kang Janur cenah. Kang Ebol, Eka Ebol. Nya tapi etana kan ku Heri Kiswanto nya. Head coach na. Heeh. Herkis ya. HS. HK. Herkis. Mantang sasalaman acan maksudnya. Ditangkep Mang Tang macam aku Kang King Eje. Oh, Eka asisten cenah. Eka mah Eka asisten. mah Ebol. Aya Jet 3803 LE Jebole. Jebul. Jebul. Pelatihnya Mang Pidin cenah cek jebul mah cenah. Wah,
Ditalemprangan suku-suku musuhna aku abi Pas mah. main hayo bunuh diri aja. Malah waras. Bagian saya keluar lapang gua abi disiapkeun nanti langkung saya mah. Cek ada sendalin mah Wapidin we pelatihnya cocok. Siap doi lah biasa kick and rush nah ogenan. 48826 Segang formasina. kick Andy. Gitu. Cek mangtang atuh bakat ari sasalaman mah katanya. Lah cenah. Gitu. Pelatih ngusep cenah cek jebol mah. Natarannya ang. Bencek aduh mah pelatih Doberman. Anjay. Gitu. Halo, cuy. Ya Wapidin mah iya cenah blasteran kanguru dan Doberman. Sanes, sare abi mah. Tak kudu nama keur perayaan kieu nya 17-an teh kan di tiap lembur teh loba ngumpul warga-warga nanya. Tah jang naon ngaranna teh beuki ngaiekeun PSGC kuduna sapari gitu nya. Ya. Ngampurkeun gitu. Namaan Diabringkeun teh si EJ teh. pengenalan ke Teh, masyarakatnya. lain pengenalan nah melu deket jadi pas main teh we Kedah nama diusulkeun Mangpeng itu mangpengker Agustusan kan diusul ke Mananya? Mangtang nu deket lah jeung stadion. Mangtang ya acan cenah sasalaman mah dipoto ge acan cenah. Abi mah atuh tadi Mang Tang. Kan burem abieuna. Enggak emang gitu nya. Bisi Mantang hayang disebut bodas sok dipoto jeung saya. Tah menjeng si aja bener. Kita orang pasti bodas. Asa halus tang bener ang ide eta teh. Kudu nama ngabring, enggak penting teh nya apa. Sekolah. Bae lagi sok aya sapari. Main pesika sekolah-sekolah teh jeung ningkatkeun ieu nya volume penonton. Mang Pedin Animo nanya. cenah foto sareng lauk nilem atuh. Sekarang cair betul kan? Abi makan lauknya lauk sapu-sapu. Tuh Mangtang mah kamari 3 hari ngadekor di Astana Gede saurna. Wih. Ya, ningali teh. Oh, dekor gitu kan. Berarti orang di itu nya Mangtang mah nya. Mantang kan penggiat ieu oge budaya. Wilujeng Mang Tang. Mantap. Balak dujeng Wapidin nya. Laras. Wapidin teng budaya naon tapi Budayawati ya memang. Kesenian kebudayaan. budaya nu ke barat-baratan wae Wapidin geuning kan. Oke deh. Tetelamel. Oh, buricak burindong mah bikin gapura depan rumah cenah. Ya. Abi kan angge lampu ya, lampu. Tapi kade Mangtang ulah loba teh bisi engke pas leumpang ranyai sia. Lieur eta teh. Siga kunang. Aslina kamu nu ting 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 gitu aja. Ada pray ada. Anu ajeb-ajeb bah. Lu motor tah. Aing lain kalah liwat kalah muter aja lemah di dinya. Kawas undur-undur atunya. Eta teh pangaruh Yuswa eta teh. Kumaha? Pangaruh Yuswa eta teh. Karena saya keluar. Iya bener Ada ayeuna nomor kene abad. Baru aja gue. Ngan urang nu karolot kalah milu muter jeung lampu di dinya. Dia teu nepi-nepi ka warung teh aing. Budak eta nya, budak nu baru lid. Tiga lamun jalan ka Bojong lah daerah Bojong kan itu ya. Kan aya lampu jalanan teh nu pray rada riot. Oke ta. Oh, Iya. Asli. siga rek pegatnya lampuna teh nyodan. Pray gitu aja burung. Sekarang di sisi jalan raya gitunya. Nah, penataan lampu gitu. Eta bisa nggak ganggu oge ka Pengendaranya. kenyamanan pengendara dan penting gitu nya. Pahun saya Tuh, jadi kadang curelat kan rewas nih. Bedus kan pahun gitu. Kan lo jago natana mah kan si lampu teh nya kiri kanana teh alus. Jangan cai loncatan gitu kan. radio ajelengannya. Cek urang teh kabeh tina Sopi. Apalah. Cek Mantang kade kaping 5 September nyiar lumar di Astana Gede. Oh, Cuang ngarong bareng. Cuang kaditu atuh uang nayubnya. Terus nanti Silami kan nya. ayah 7 menit deh. Lumayan sekarang. Gitu di saat iya memperingati kemerdekaan Indonesia ke Saudi 8 hijinya. 8 hiji. Satu ya. Jadi kemerdekaan teh
lain titik akhir, Laras tapi titik awal. tapi jadi panto awalnya Laras. menuju perjuangan nu anyar. Hadirkan kesejahteraan sosial, keadilan yang kemandirian ekonomi, yang seluruh rakyat. Indonesia laras kabuktikan yang bisa ngewujud. Bangsa Indonesia bangga nyebut diri sebagai negara merdeka, Laras. tapi di balik kebanggaan eta masih loba kene fakta, problem sosial yang terjadi di mana-mana. Laras. Data statistik angka kemiskinan menurun, benar. Turun Turun. Tiakina kaicuna gitu. Nu miskin makin miskin, nu beunghar makin beunghar. Cik atuh sing Dina salah. statistik kayaknya angka menurun, tapi kesenjangan antar wilayah tetap nyatanya. Bener. Loba keluarga masih berjuang yang sekedar naruh makanan bergizi di meja makan. Laras. Petani kesulitan dina neangan pupuk. Pupukna da diaruhinkeun wae. Para buruh masih bertarung jeung upah minim. Laras. Sementara biaya hidup terus ngalambung. Makin ningkat wae. Jadi selain iya, akses pendidikan masih timpang. Laras. Terus kualitas layanan kesehatan masih jauh tidak kata merata. Laras. Pengangguran, stunting lah, Eta pernikahan dini, narkoba masih terus ajung jurigan ya. Eta bener tanggung jawab negara. Anu kabeh nu tadi disebutkan eta teh memerlukan penanganan secara serius jeung komprehensif ya dari pemerintah. Satu ya, mangga. Enggak. Cek jebol mah cenah dijajah keneh ku pajak cenah. Laras. Terus cek mangentang aya nu nuju viral rame cenah. Tukang cukur disuruh masang bendera kalambung cenah ada can merdeka gitu. Cek jebol teh ditambahan itu acan merdeka cenah gitu. Tapi nya butuh pemikiran nu dewasa oge nya ketika nyawa wajar lah jadi luapan-luapan emosi akhirnya ngaluarkeun kata-kata nu emang sebenarnya lamun ditarik ditimbang jeung kana hal positif nu dilakukan ku pemerintah nya teu kitu oge gitu. Cuman kan nah nu kitu nu kudu di kumahakeun ya nu kieu teh disangkan non hal-hal frustasi nu kitu teh ulah sampai aya gitu Di masyarakat tehnya. ya. Jadi cenah ayeuna teh penjajahan datang dengan bentuk ketidakadilan struktural. Laras. Ada mau ngartian eta mah ang kompedin mah ngartian. Karena si asal uhun-uhun we. Geus aya ngaluar Bang, engke teh nanyakeun, geus rapi teh nanyakeun. Jadi aing ngabahas tuh ke jam 2 peuting. Aya ngaluar unek-unek tapi aja gitu. Sistem ekonomi berpihak. Laras. Dalam hukum nu can kawujudkeun beban sosial ieu semakin terasa di tengah arus globalisasi jeung digitalisasi. Tumpul ke atas, Jadi- ajam ke bawah. Apapun nu dicaritakeun tentang keberhasilan ternyata keterpurukan oge mah masih aya nu ngarasakeun. Tuh cek jebol ge Mang Pedin mah lebih paham nguseup. Terang, mending kena jadi tukang nguseup, Pak. Adil tukang nguseup. Cek yang orang nanya, lamun akang keur nguseup ya. Keur pusing tapi akang ya. Anjir ieu cenah beak. Nafsu sok karupana. Mun keur nguseup sok nyorang tah. Tah justru amun urangna diniatan jeung ku nafsu jeung ku ieu teu dihajakeun hayang nguseup nya. Sok meunang, tapi mengahajakeun, wah urang hayang nguseup pasti meunang. Hese lah Lamun emosi lamun akang keur pusing, akang keur pusing ya loba emotan. Iya, laras. Sakang teh nguseup. Nah, bebenangan Sok nyorang tara laukna. biasa nama lauk nage ngilu pusing tuh dah. Berarti kan bener. Tapi biasa nama langsung jadi introspeksi karena diri ya teh. Jadi lauk mah teh beunangan terus introspeksinya bukan cai gitu. Nya nepokeun cai kadang istilahna. Jadi kieu bah. Ya. Pan keur pusing ya. Jangan jeung poe ieu jeung dahar ieu cangkat temong ya cenah. Kunaon cik bisa jadi introspeksi. Jadi turun emosi. Keur nempo kana cai, terus puguh lauk mah teu nyorang. Nempo banget koneng. Cek na otak teh sagala jadi waduk ieu lah. Ai Kan sok gitu. sok nafsu kanu eueuh tuntungan nama ngan pabetan we cai teh ku aing. Ngusap empur nu teu pusing mah cenah Mang. Weh, gini di orang janggala.
ulah jebat-jebat parembur. Kumaha eta dongeng kana bener na? Anu jebat parembur orang janggala ya. Si Obon bener. Si kana nama Ting Obon ieu teh. Jebul, Jet Jebul. 803. Di mana tuh Sujud Sulawesi? Nah, cek mangtang banyak orang can merdeka loba keneh rakyat miskin. Saur abi mah anu miskin mah anu kebluk cenah. Bener. Gitu. Makanya Daya kahayang. peringkat eta teh kudu dipalire oge gitu. Jadi manehna teh gorokan gitu teh aya ka kebluk teh aya males tuh hayang sangeunahna aja sagala aya nya eta mah geus teu kosi dibina, binasakan. Kadang-kadang seueurna mah jalmi teh. Dalam nu teu males, insyaallah lah. Pasti aya Yang grup di Indonesia aya wae. Da emang ti ditu ge asal urang aya aktivitas pasti. Aya ikhtiar naon teh gitu. terus gitu. Lain ieu mah kalau tuluy. Kadang Cing we gitu nya. Kayak paribahasana geuningan Ang. Naon? Apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu bukan apa yang bisa negara berikan untuk dirimu cenah geunan. Kan geus. Jauh teuing apa yang sudah diberikan untuk dirimu gitu. Negaramu kun sorangan we Sekarang Dirimu dan pamajikanmu. gitu. da ngaharep ke negara malah hese aya nama. Mohon tas ngabikan. Digasa tuh KWD-nya. Yuk Merdeka. Ya. baiklah. Iya, Kang Hajina kamarana ya. Assalamualaikum. Ya gitu Kang Beres Hajina. depan Isa. Ulih yang sadayana anu tos standby di Peace Radio. Laras. Aya Pahmi Syam ta. Dilujeng wangi Kang Pahmi. Terus aya tadi teh Kang Denis. Ih, mana sih teh? Terus ngagorengnya. Nya da langsung motokeun ta. Ulen. Kali. Wah, anjay teuing Cenah Mana nih? makanan para dewa eta mah Iya, palingan lila eta mah. Eta mah iyalah menang mesen ti batur. Iya, pasti. Jeung cowet-cowet nanya Ang. Assalamualaikum, kumaha damang wapidin sadayana. Alhamdulillah, kumaha sampulnya Kang Denis, damang sehat. Tuang-tuang atuh cenah. Aduh, kintun atuh. Nguseup we olangan cenah, merdeka we olangan lah cenah. Mending kana tuang nyangnya. Tuang putra. Tuang urai. Keun Kang Denis minimalna urang teh di negara nu keur perang. Mau tenang musibna ge. Wajah sama Mang Acan. Cenah mah aya nu dijajah ku bangsa sorangan kumaha eta teh cenah? Ya, eta teh ungkapan eta teh beunangna ku beberapa oknum kitu nya. Nu ngakibatkeun si rakyat teh asa dijajah ku bangsa sorangan. Seperti halna nu korupsi. Kali itu nu kudu dikaradek mah disaracag. Akhirnya kan muncullah ungkapan eta. Laras. Jadi emang ku orang-orang kene nya, bangsa orang kene gitu. Nu kakedemeknya ada sagala rupa. Nyamurin TKB kan. Kadang-kadang keur saeutik oge nilainya gede. Tah eta barang satu gua. Nah, jadi emang saatnya bangsa ieu ngahirupkeun deui nilai-nilai gotong royongnya. Laras. Solidaritas jeung tepung Tah eta musyawarah untuk mufakat nya. Terus negara wajib hadir lebih kuat di mere perlindungan Laras. untuk memastikan kesejahteraan rakyatna jeung ngabangun pondasi Terus kedaulatan ekonomi di desa lebih ke kota. Laras. Terus lainna nu keur dimasalahkeun teh ki Ang. Aya nu ning foto keur upacara cenah nya. Aya pejabat mah di Uyuh cenah aya. Pepanasannya. Kerame teh eta aduh kata. Si kali-kali mah tuh Nah, jadi eta teh ku kejelian ya. Curang ku kejelian. Rakyat yang ningali, Kejelian ditingali. Cenah euy. Da, Aya eta mah tiba heula ge. di iuhannya jadi. Jeung eta teh ting timana mimitina Da padahal tiba lagi kitunya. gitu. jadi aya kesenjangan gitu antara rakyat jeung pejabat teh kuluna mah sarua kabeh pepanasan gitu. Ulah saenakna kitu nya ulah teh. Tapi kan protokoler mah beda. Protokoler Jadi mah beda. intinya mah ki Ang. Jadi adil teh sanes rata sadayana sami. Tah, gitu. Laras. Tapi kan santai cobian lah sekali mah gitu ulah
ulah papanasan saware itu panaskeun we kabeh gitu. Ya lah, pengharapan kan seperti gitu, secara sederhana seperti sederhana, gitu, ya, jangan nasional. Tapi kan ada beberapa orang memang kudu dilindungi, terutama dina segi kesehatan dan lain-lainnya. Untuk seorang pemimpin, lo nepikeun ka manehna tik-tik brek gitu. Tapi anu upacara pingsan pada loba aya men. Ayo wae teh loh kan sok ayo wae gitu ya. Yang sebenarnya mah akan toko si Gogorowo kan akan milu upacara tara. Ih gak batin kang. Ya, Jangan budak. tahu upacara inget jeung aing. Bahasa ke tahun mana eta? Sumpah Pemuda. Anjir pas hormat gerak da teu pantes eta ge. Anjir. Jangan pemuda mah. Ada kan pemuda kan? Pemuda ya. Gondrong. Lain mah pas Untung teh titah baris sama rodon. pan baris berbaris lagi karodon. Anu hiji kakatuh hiji kenca. Itu Tapi gaya pas Kibran wae mah jiga nu rada ngarodon Asli kan gayana anyar. Ya, gayaannya biasa kan Jadi si style-nya ngayun berubah. tangan teh lah saya urang Oh, ayeuna namanya nerangkeun sok ka daang, sok. mangkeluk nu jiga kieu mah. Aing kan pas kibraka. Atuh pas kibraka jeung breakdance lu mah. Gaya baru mah atunya. Gaya anyar urangnya pertama nah ini ayeuna mah beuki hese aing nurutan teh. Oh ayeuna teh nya. Oh betul. Nu ti heula wae ngarodon komo nu anyar. Jadi ayeuna Di mah pabeulit. resep ini alina makana Ibarat kita ngelin pales juga seakal kan ese gitu. ya. Jadi emang gaya seperti itu ayeuna mah style-nya daeuh nu salah nyang ya. Lawan salah. Kabeh ge bener. Bener. Ketika ku urang di tempona ku sisi nu positif bener. Ai korupsi mah salah. Salah korupsi mah oh, eta mah kudu dibantai nu Ketika kari. orang ke nempok ku sisi bener ternyata korupsi mah salah. Salah asli. Salah pisan. Jadi 81 tahun Indonesia merdeka tehnya kudu jadi momentum refleksi. Jadi apakah kemerdekaan teh ngan Diucapkeun unggul itu diri Arya unggul. di Ria Wungkul jeung upacara jeung pesta atau bener-bener orang kudu ngamaknaan Tah, eta jeung ngahadirkeun penting nama kesejahteraan nu berkeadilan Leres. gitu. Leres. Jadi kemerdekaan sejatinya nyata ketika setiap rakyat Indonesia bebas ti rasa lapar, bebas ti khawatiran akan masa depan budak-budakna, Leres. Dina pendidikanana yang memiliki ruang nu sarua jeung maju. Leres. Rakyat mah teu loba menta sabarana nama. Jadi ku semangat persatuan, optimis jeung kerja nyata bangsa Indonesia boga peluang besar jeung menuju cita-cita. Amin. Merdeka. Jadi bangsa nu bener-bener merdeka lahir jeung batin. Batin, eta leres. Itu. Doakeun we sing leres kitu nya. Mungkin kayak ada ayah hiji waktu nu emang jadi titik ideal lah. Leres. Kan kabeh ge berjuang. Eta. Berjuangna. Berjuang wae mah iraha merdeka. Sabar kan, kuncinya sabar. Kuncinya sabar. Jadi Itu sabar. perubahan jeung perkembangan teh lain ku cukup waktu nu sakedeung. Leres. Dari tadi yang walanda lilanya. Kadang titik ideal itu geus moal kaalaman ku urang-urang. Itu aku anak incu urang juga. Bahala berjuang ya kan galugur teu nyobaan merdeka na jiga ayeuna gitu. Baheula mah toh pati jiwa raga tempet nyawa. Pati mah Indro, Pati Indro, Dewa Bujana. Diwariskeun jang urang-urang ayeuna jang geusian merdeka na. Cik sing balener atuh ngarusian merdeka teh ayeuna teh. Peperihan urang keur ngoranya. Oh baperihan urang baheula meunang bapak aing jeung aki aing teh paraeh teh paruguh meunang ngabelaan negara. Ya puguh atuh yang ngebela negara. Belaan negara tapi nu dibelaanna ayeuna teh ara dieu mah. Sok sedih abi teh. Waktu nu po anak incu. Teu adil ge da teu kabeh ang ya. Ngan loba gitu. Loba teuing. Cek mang saya teh Kang Denis Kang Denis. eta Monas bendera soek pertanda naon tah cenah. Oh, soek Can kan. apal si gama itu. Ya Allah ya Robi. Duka teu terang kita telepon. Angkat we busin. Di mana tuh saya bah?
Duka Monas cenah duka ieu mah duka. Can Aduh, karena lagi can ngadangu, pernah. Namanya ngadangu. Can ngadangu abg. Cek saya tak. Cek Kang Denis. Soek mah saya kunaon mah. Cek bahas tukang Denis wah setengah-setengah ya. Mohon Kang Denis tinggalikeun. Gitu. Terang eta mah duka cuma beropini doang atau naon gitu. Mas jangan beropini. Ayo. Naon opini? Cucunguk. ya. Sampean deh Wah, merdeka kumaha sih anu kene ku cucunguk. Cucunguk na sagede truk. Ngeberantas korupsi kumaha. Ngeberantas cucunguk geus. Komo ku beuritnya. Beuritna teh garalak atuh sugan. Aya Yayan Judiana terus Wilujeng ngomongi Kang Yayan. Tah, terus jebul ge keluar deh tah jebul ge. Jebul. Alah, pasti yang ngobrol ke dia. Jebule. Ulah nyebutin empur. Tiga mengbal we di pur. Menbal. Dan mengbal. Oh mengbal ya. Meng. Main bola. Oke. Nah, oke bah. Terus persiapan pelaksanaan upacara Iya. hari ulang tahun ke-81 Yep. kemerdekaan Indonesia akhirnya guys asup karena tahap gladi parsial di halaman istananya Jakarta pada Selasa 11 Agustus. Leres. Jadi setelah sebelumnya berlatih, ya paskibraka ya, Ya. berlatih secara terpisah. Sebagian tim terlibat di upacara gitu, ya, termasuk tim upacara yang paskibraka. Iya, Mulai ngalaksanakeun latihan bareng ya, sebagai bagian tina rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara. Jadi si upacara teh lain ujuk-ujuk derwe, sarua latihan juga orang ngarben latihan heula. Laminya. Itu. Karantina heula. Saur Kang Kasja Sundalen cenah. Wilujeng wengi Kang Kasja. Kang Kasja Sundalen centrangan terus aya jebul mah cenah nyebutkeun imot atuh cenah. Lan? Nyebutkeun imot atuh. Anu ian teh mah. Aya 4 menit dean. Jadi Mensesnek menjelaskan bahwa tahapan latihan bersama iya mesti ngarupakan penyesuaian awal. Leres. Ya tangke. Anu mah di dieu deui teh di IKN ya. Adapun gladi kotor secara penting sudah lebih nyoba IKN. menyeluruh kan mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus mendatang. Sekaligus jadi momentum yang ngelakukan evaluasi kelurahan terhadap rangkaian upacara. Gitu. Ya, mudah-mudahan mah sukses we. Amin, amin, amin. Pemberian orang aing ditah naikkan bendera. Ih, geus teu bisa. Sieun teu naik. Pas suliwat Keun pemberian tah jadi Mana embung meuli bendera ge. bendera mah gaduh. Awet maser sakali ge dugi ayeuna ge. Badak ba benderana ba. Gelebar. Cek Kang Denis saya teh bener cenah di berita di Monas bendera soek pertanian naon tah viral. Oh, iya, Caca bener. nepi. Lah pertanda benderana butut teh. Ya, bener. Denis. 17 Agustus itu tanggal sabaraha? Insya Allah dinten Senin kaping 17 bulan Agustus. Nanyana tanggalna. Otak kapingna nya kaping nama sami sareng tahun-tahun satu acana. Ah gitu. Ah, oke. 16 tainingna 17. Teh deh itu bah eta. Atas tuh Kasja terakhir Mang Kasja Sundalen cenah. Dan ieu deui mah keluar masuk teu karipot Aya ge Wapidin keur stay tune we. Kang Denis keur ngetik ya tukang ngetik naon. So Kang Denis keur ngetikna lila-lila teh. Panjang. Closing manten. Oh. Pinter Wapidin rame poli di Lakbok cenah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam ka orang Lakbok Kang Denis. Wapidin ge atlet poli. Atlet poli abi kapungkur Platnas kapungkur teh. Platnas. Tina Porda. Pernah nyebutkan pinter kuno. Oh tadi tanggal sabaraha. Pinter Wapidin cenah. Ah lumayan kan Denis. Alhamdulillah. Nuju laras-laras salah. Eta teh masalah. eta maksimal Kang Denis. Wih ngapakeun tadi pilih ditaros tosan kepun bojo teh kaping 17 cenah sanes kaping 15 cenah oge mah. Orang bojong. Orang bojo. Cisaka.
Kang Denis. Mana atuh sambalnya? Sambal tadi Kang Denis. Nah, Sacowet. Haji Iman mah dukanau dia. Wapidin, Nuhun, Pak Haji Iman. Wagin, cenah. Nuhun. Merujuk pada informasi dari Indonesia Baik milik Komdigi, berikut ini aturan penulisan HUT RI ke-81 yang benar. Waduh. Kumaha cenah Maimong? Jadi nu salah teh HUT RI ke strip 81 teh salah. Ya, jadi kurang jadi 80 katanya. Dan strip. Jadi kurang 8 hiji. Lamun nu bener mah HUT ke strip 81 RI. Oh, gitunya. Ya. Hari ulang tahun ke 81 Republik RI. ini. Jadi Anu salah tadi naon? HUT RI ke 81 salah. Hari ulang Jadi HUT ke 81 RI cenah. RI na terakhir namanya. Terus hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia intinya mah gitu. Jadi sanes Hutri, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Jadi lain Hutri berarti. Oh, gitu. Kunaon si Komdigi teh buru-buru nyen surat ke unggal RT. Ya kudu namanya sangkan apa? RT jeung ka percetakan we gitu. Kudu Jadi- namanya ya jadi press pas- release-na ya. Pas aya teh Pak RT ya Pak RT lepas. Iya tah, ieu kedah nama jadi gitu. Sosialisasinya. Jadi nu salah mah tetep Komdigi. Komdiji. Mana tengah bejaan buru-buru. Sanescom.com ya. Kuduna ya surat edaran ya. Gitu. Jadi saat itu teh kamari akhir Juli teh kudu geus beres kabeh gitu. Sama senang mah Sosialisasi teh ya. Nya. Jadi masyarakat amun anu salah nulis teh pasti di sarekan. Ah moal kan eta Mulanya, mah teu. itunya. Eta mah ngan himbauan. Iwan unggul ya. Yang betul nulis teh gitu. Jadi HUT ke-81 RI gitu. Upami digentos hutna ku HBD eta kumaha? Bebas. Dan nu halus mah sebenarnya mah ulah disingkat. Ulah ku nama. Sok sing panjang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Oh panjang. Ku namanya ang tuluy aya Dina gapura teh leber we. kata-kata mutiara. Sehai. Belajeng lagi Kang Eka Sohos. Terus Wilujeng wangi. Kelvin Hermawan. Wilujeng wengi Kang Kelvin. Tapi kayaknya udah harus closing ya nanti. Laras teu karaosnya. Terus di ujung Laras. Terus kasadayana. Amin sing daramang sarehat lancar sagarupina. Wilujeng sibuk-sibukan Laras. Hutri. Laras Wilujeng Putri ke Putri ke-81 Republik Indonesia. Republik Indonesia Kan nggak- Merdeka. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Hanja kau mau